Aktivitas paling wajib dikerjakan unggal poe atuh barudaknya ibu-ibu mah eueuh cari tak lain ti masak mah unggal poe kudu masak dak ja bisi salaki balik padan manyaer duitnya teu masak mah atuh dak bisi mamarahan teh ngan telok dak salaki aing mah bager urusan masak memasak mah endek masak bae heug henteu jor teuing ngan ieu mah aing poe ieu keur hayang masak ja ieu aing boga tiu endog jeung deui boga buncis noropnya budak ieu tiu endog jeung buncis atuh jer teuing dak teu norop geus nu penting mah daripada bangka manya ku aing ieu dihijikeun bae ngalolobaan jeung pan salaki aing mah barudak telok loba ka komen ieu atuh nu penting mah asak bisa dihakan atuh na jadi sarabutan geuna jana naon ge dicampurkeun ku aing salaki aing mah nemah bae budak sakitu mah ku bager eta ku ngaranna salaki atuh dak nyana mah mun salaki loba ka omongan mah atuh mana ting sungut aing ti doang gelap saleserna bae teu kinganan nya barudak atuh salaki teh bersyukur mah mantak naon budak ditenjeragan bae ulah kadik dak cenah ge pamali dora ka salaki mah adalah raja atuh ieu kieu kudu dipangmasakeun kudu dipangnyieunkeun kopi cenah gedak atuh pokona mah beuh aing loba pamarentahna bae nu ngaranna salaki mangan atuh dijieunkeun bae dak aing masih keneh nyiaran duit mah maraban urang atuh maraban anak pamajikan ngan mun sakirana nyiar duit geus teu daek loba pamentana atuh dak laku bae eta mah kumaha dalaria balik dikukumahakeun ge ieu ulah pohodak sayur aing diuyahan dimecinan digulaan supaya aya rasa ngorobok bae dak sugar bisi engke teh diberean mecin sagala naon rasaan pan dicarekanan ai ku eueuh rasaan mah nya ge salaki bager jeung aing ge endung dak tamangakan sayur eueuh rasaan.